acarioskeun di saluaring keraton Nagara Marta. Raden Gatot-Kaca nuju bungah margi parantos kenging penghargaan senyatane pun kenging bintang perhargaan di Prabu Yudhistira. Di luar karaton Raden Gatot-Kaca nyauran Astra Jingadawala. Astra Jinga. Bot. Kulan. Dawala. Abdi kulan. Gareng. Siap. Minta kumpul lah ka dieu. Kaulah sangarasa bunga ieu. Wayana menang penghargaan ti Wah Prabu Yudhistira. Mangga agan siap agan siap. Siap agan. Buru-buru ka dieu. Urang suka bunga jeung urang. Langsung ditungguan kat Astra Jingadawala. Siap agan siap. 86 agan karem. Buru-buru ke dari ieu daguan aku kaula Astra Jingadawala. Siap agan siap. Kaula sabunga teh papadana ieu. Hate asa guliga. Menang penghargaan ti Wah Prabu Yudhistira. Ieu hasil gaweran cage anu bener-bener ridho ikhlas kaula demi bangsa jeung nagara. Buru ka dieu. Siap. 86 gan. Aduh, agan. Aduh, agan ni bunga pikan api agan. Tahun cepot. Agan kenging bintang perhargaan alhamdulillah agan. Dunungan abi teh atuh. Lamun ieu teh mah ieu nanti dunungan abi mah si ieu teh lah. Si Lionel Messi namun keur Piala Dunia mah. Juara sae lah. Kasih dukungan ti awak maneh. Nuhun agan. Agan, aduh. Ya bahagia abi kan. Ngapis semua pabaktos abi kan. Diterima cepot yuk. Nuhun kan. Ni bunga abi mah. Tiga nama aduh. Malaya pinten nepang bunga-bunga na iwat dinten ayeuna kan. Agan geus kenging bintang penghargaan. Sasat nanti kamiliteran agan geus kaangkat. Agan geus kenging bintang penghargaan ku aya gawe urang cage nuhun kan. Bingah abi selaku masyarakat, selaku rakyat bingah pisan kan. Wana-wana geruan sidawala. Wala. Naon? Kudu wali euy. Siap, kalem. Oke. Alhamdulillah agan. Wala. Nuhun agan sugan teh agan teh. Puni gegebegan tadi mah abdi teh. Kudu gegebegan wala. Asa gawena niatna barengan ikhlas jeung ridho saja ibadah kaula. Itu ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara. Syukur agan. Meni raos geunah kana hatena oge agan jadi kenging penghargaan. Jadi panglima tertinggi anu luar biasa kan. Diuk dawala. Ngatur kesuna pabaktos atuh ka. Panglima kumbang oge. Siapa? Mesti ngalonyeng segala dawala. Aing bahagia bagja dunungan urang. Dunungan Gatot geus menang penghargaan. Oh kitu sami atuh. Deui sigareng dikumpul kitu euy. Siga nama bakal dibagi-bagi. Sok diuk lawe. Tenang, siap. Alam. Reng. Oke. Adi Reng. Bunga pisan yang urang selaku masyarakat. Puguh we tuh hasil gawe antara manungga rakyat jeung pamimpin. Bener da wala.
Selamat malam. Aduh, kan hareng bade ngaturkeun semah mangabaktos kan mugi ditampi lamun teu ditampi ku hareng nek dicokot deui kan. Geus tarima garing nuhun reng. Aduh, Agan. Gareng sangat begitu berbahagia karena Agan sekarang mendapatkan bintang penghargaan dari Prabu Yudhistira. Agan sebagai tentara atau tamtama atau apa itu atau perwira yang luar biasa yang sangat mengembirakan buat masyarakat dan negara. Terima kasih ya kan lu. Buat Kang Cepot juga Kang. Reng. Kedua dewe kebahagiaan Reng. Iya. Kumaha? Aka menang penghargaan naon Aka? Tuh aing mah menang penghargaan aing ngan bunga we dunungan kitu mah. Ku aing dibere penghargaan aja. Dibere batu baterai ABC ku aing 2. Maneh ge sarua Kang Udel. Naon kitu dewek Reng? Maneh kudu boga penghargaan atuh sarua. Penghargaan naon? Penghargaan anak Indonesia yang berbakti kepada ibu dan bapak. Oke? Benar. Syukur Reng. Sarua maneh oge. Oke, Bos. Alah, teu bungah kumaha atuh hareng mah. Hareng carikna di mana kan? Bukan kaula Reng. Wan. Bukan kaula. Oh iya. Siap. Moal diuk jeung ente aing sieun dipenta udut aing. Jadi itu jeung juragan Gatot aing ame kabawakeun seungitna. Daripada jeung itu mah tara marani aing. Bung tak kitu pot. Dawala. Kaula ngarasa bunga, kaula ngarasa bagja. Tanda bunga kaula, tanda bagja kaula pakak. Mere anugerah ka maneh tiluan. Asyik hebat. Weh. Terima kasih Agan. Hatur nuhun Gan. Aduh, asik. Aing ulin isuk euy ka Pangandaran aing mah. Tek malam tahun baruan isukan mah. Ya aing awak maneh. Maneh diberi cuti 2 poe. Teu kudu barengan aing isuk. Siawala 2 poe bergantian. Saterusna si Gareng ku aing diberi izin. Pikeun cuti teu kudu milu jeung aing ngontrol matroli negara. Siap Agan. Hatur ribu nuhun Agan, berat tanggung kasida bagjana sim abdi. Malian abi mah teh cuti ge sawios Agan. Margi naon margi kabunga abi selaku masyarakat antawis manunggal masyarakat jeung pimpinanana manunggal masyarakat sareng pimpinanana jeung manunggal antara masyarakat jeung keamananana Agan. Agan kalintang bagjana kanggo disimkuring mah Agan. Agan selaku lurah tamtama hiji satria pinilih anu bakti ka nagara jeung bangsa. Beda jeung pejuang-pejuang naon istilahna teh beda jeung urang-urang astina hiji pejuang teh culdog-dog tinggal igel. Ngan saukur kitu we geuningan maneh teh hayang jabatan laluhur. Bari kailmuan teu ai Agan mah sesuai jeung ilmu jeung sagala jeung tanggung jawab abi mah luar biasa kan. Matak abi masa bagja pisan Agan. Dawala sarua euy. Hareng oge. Atuh hareng oge. Komo barek dibere cuti hareng berarti hareng nek dibere duit. Geus boga duit hareng rek pasti hareng jalan-jalan hareng ka Pangandaran. Asik rek mawa awewe hareng bobogohan ka bogo hareng dibawa euy. Timi hareng dibawa euy asik. Sia mah kawe wae reng. Da kitu kumaha lanceuk nanaon oge. Da kitu euy. Tapi ieu penghargaan, ieu anugerah keur kaula astra jeung adawala lain nganu harti. Pemberian cuma-cuma tapi mangrupakeun tugas keur kaula, mangrupakeun titipan ieu amanah keur kaula kudu bisa ngajagana kaula, kudu bisa ngajaga nagara, kudu bisa ngajaga hambara hayat tina naon rupa pacogregan, tina naon rupa gangguan supaya negara tentram, supaya negara aman, supaya negara ini hayat aman sejahtera. Waidatun taibatu warahmatullahi wabarakatuh. Setuju hareng Gan, setuju kan lah. Keun baju hancip mah Gan, hareng mah hayang anu tong ieu kan hayang anu siga ieu Gan siga satpam siga baju polisi kan. Eta we hareng mah. Sida kudu umum sida naon oge.
hari hayang baju siga polisi hareng mah teueun taradaek ulu biung lamun upacara taradaek hareng lain taradaek tah hareng na teu bati digeingkeun hari eta hareng hudang hari teh geus-geusan atuh upacarana sok ayeuna mah hareng bejaan teh jam 6 geingkeun ku si akadawala pasti hareng geus upacara oke bener lagi mah si laing dawala ulah nepikeun ka si gareng teh tinggalin mata ku saya ngegeingkeun subuh kene reng hayu urang pacara gitu pancet caplin mas oge kudu ieu kudu partisipasi ya posnen menaikeun bendera bener teu bener satuju pisan urang malah nu penting mah antara hate urang geus diwakafkeun ka yang naon jang kapentingan bangsa jeung nagara ulah nepikeun ka urang teh culdog-dog tinggal igel istilah nama ai gaji di dahar ai pagawean diantep tak gitu kan agan teh kumaha teh janten agan teh ngawitan enjing teh abdi teh di pasian cuti gitu maneh dibere cuti ku aing cepot maneh Senin Salasa si dawalar bok kemis si gareng Jumat Sabtu asik aing mah Jumat Sabtu kabla minggu kan bisa ditamahan jeung minggu kan cukup poewang sia tong loba teuing asik pokona hareng trena euy hareng geus ulin ka Pangandaran tah cek ini poe Jumaah penting aing hareng cek bakabogoh aing ai kabogoh hareng teh ieu teh atuh kayu ting-ting pos nu wawuh wae hareng sia kayu ting-ting sia lain ku masalah bobogohan si tereng tapi urang dina cuti ieu teh ngandung hati urang teh lain ngandung cuti poya-poya pesta pora tapi urang teh kudu kumaha ka hareupna sangkan juragan Gatotkaca tetap tangguh sangkan juragan Gatotkaca tetap perkasa dina naon dina ngaheuyeuh ka panglimaanana dina ngaheuyeuh ka militeranana aing nyaho lah kudu bejaan aing tah kitu reng bener reng jadi dunungan urang teh juragan Gatotkaca teh teh manglupakeun amanah sedengkeun ieu teh teu gampang besi aya maung siku si ulung gagalak si mau ngamuk ka jamata anger kan juragan Gatot teh bakal paciweuhna salaku lurah tamtama salaku panglima TNI salaku panglima TNA tentara negara Amarta aing nyaho tentara negara Amarta aing nyaho sia da lain ngomongkeun tentara negara Astina aing oge nu penting mah cek hareng ge rawe-rawe lantas malang-malang putung urang gawean urang cage kerja keras pasti bakal sukses percuma sih lamun teu kerja sama mah anget juragan Gatot teh mau menang gelar lamun teu dibarengan ku masyarakat teu dibarengan ku rakyatna lain bener pada ngomongkeun nu penting mah urang ada poena bungah lah bungah kacida yang dunungan urang juragan Gatotkaca kenging penghargaan selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata ieu teh urang bejakeun ka bapak bapak mah teu atoheun mah teu bahagia kadenge ieuna meureun ayeuna anak urusanana anak nu diurus ku bapaknya juragan Gatot mah teu atoheun mun bapak sigana mah dina wangkit kiwari sigana emak jeung bapak mah teu burung numpang ngan di lembur masuk aya acara numpang kamu menang kabungah menang kebahagiaan sok numpang di lembur mah geuningan da wala bejaan emak pan aya hayam nu dewek eta dewek eta mah hayam aing si anu pelung anu aing sabatong dicokot di kumaha sih dipencit urang pencit we da wala montong nu aing kucing ridho we reng apa teh bunga urang ngucit hayam ditu urang bagikeun ka tetangga di palibasana setik ewang oge asih ai kitu mah aing satuju lah pokona aing pare dua pe bagian Jumaah jeung Sabtu aing Jumaah jeung Sabtu aing rek ulin ka Pangandaran teh apungah kaula waluwihan gunung lupang gedena di Himalaya kaula sok kacida bagjana asta dina dawala gareng premaneh ku aing tingali wa poewang ku aing di bahanan teu kudu mencit hayam si gareng ku aing dibakali bere duit 1 juta ewang cukup sia agan nuhun agan alhamdulillah agan dijakullah hayam ka silon agan sinangkung berkah we agan dibere ku aing ulah para sea pek 20 ewang saberes satriya maneh bareng jeung aing pikeun ngajaga nagara pikeun patroli nagara Amarta beusi aya naon-naon beusi aya gagalak kencana beusi aya mau ngamuk gajah mata beusi aya jurig nyiluwuri setan Sumaramah Gatotkaca anu bakal hareupna beusi aya randa
anu eueuh salakina lulengangan hareng pangareupna udah sia makan arana wae reng atuh kieu siga aing beusi aya bangsat anu rek ganggu katentreman nagara Amarta dawala sanajan irung panjang tapi hate ge panjang teu siga si gareng heureut si gareng mah aing oge sarua lah dah beusi aya nu riweuh nyeun gara-gara di nagara Amarta dengan coba-coba dah Cristiano Ronaldo lah nu bakal nyepakna lah siapkan rupa parente agan pakai laksanakeun ku abdi kan sok siap kaulah bahagia kalau ayeuna rek nepangan kangcung ibu Dewi Arimi kaulah bakat ku bunga kaulah nepungan anjeunna sabab kaulah menang bintang penghargaan sabab kaulah menang penghargaan di nagara Amarta usan jadi panglima tertinggi usan jadi pejabat kamliteran kaulah nuhun agana kitu abi ke bade kapun bapa we watos agan sumuhun abi ke bade ka emak watos asik aing di kabejan tabogoh aing mah rek ulin pokona hareng boga duit 1 juta ewang di agan Gatot Kaca rek dimangpaatkeun dek ulin tahun baruan nareng mah ka Pangandaran sia mah lain ka Pangandaran reng bagikeun ka jalma-jalma teu boga duit sidik saurang mareng wadah da duit lagi jang hareng tah mah lain yang batur nya kan tuh juragan Gatot Kaca ge kitu sok maneh istri tepungan bapa maneh bubur balik deui Allah rek nepungan kangcung ibu dek kalapotkeun ka bungah kaulah ka bahagia kaulah sumuhun atuh agan wilujeng nepangan kangjeng ibu agan salamet ya abdi nya salamet abdi Mang Cepot kan atuh wilujeng gannya tuh lah abdi ge bade kelas kaitu we atuh maritis bade panganpun bapa iya satu juga mangga tuh kan atuh nuhun jadi agan Ridho masih ratus teh Ridho tambahan deui atuh namun agan tuh permios we agan salam ka indung maneh mangga oke diri oke pirang atur nuhun agan permios sareng Greg Bunga kaulah menang penghargaan Tiwa Prabu Ibu putra Gatot Kaca ibu bahkan nepangan saya ibu ngapunten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para pamirsa sadayana, dulur Mang Cepot di mana-mana di Siklak, di Sikluk, di Sabang, tepi ka Merauke, pokona dulur Mang Cepot sadunya. Mang Cepot nyuhunkeun like ieu teh komenna sareng subscribe-na. Mudah-mudahan ieu channel Lemur Cepot putra balaina ieu teh sing sukses. Sing juara nepikeun ka suksesna gitu. Ka pamirsa sadaya haturkeun ribu nuhun, ulah hilap like, komen jeung subscribe-na. Sakitu ti Mang Cepot billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.